Aisyah Nawawi lain di Mesir. Toh cerita bubuahan-bubuahan, boh dibahas kabeh bubuahan-bubuahan. Cek Syekh Nawawi, bubuahan-bubuahan yang ada ini mah belum seberapa. Ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek. Rambutan. Iki. Ya Allah, ya kabeh kaget. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu di Sokot dieu. Salak Bogor. Cabut teh kale kabeh ge maralotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah poara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahan naon ge ieu mah bisa di awak sorangan. Masya Allah, kunaon eta bisa gitu? Nang Riyadhah geus jadi ahli Allah mah naon bae ge kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bae ge moal getihan bisa. Sama lain kudu kos gitu tebak kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah.